Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Gina Mara. Kung ada ramang dangatnya wargi, pamugi bayi serehatnya, atau sehat jasmanina, sehat rohanina, digampilkan rezekina oge, ditebihkan dina balaina, aya dina lindungan, atanapi panang tayungan, Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar kusim kondisi yang kalian mungkin. Wargi anu perantu siap-siap ya. Tangdos nembe karasupkan adongi Sundama gadangkeun deui nya carios atanapi judul cariosnya eta Sikulup karangan Kilik Sabagian anu ka-58 wargi. Hanca urang katunda bagian anu ka-58. Urang masih nyarioskeun kayaan bisamahnya wargi saatosna harita masyarakat nah hadir di tempat kemarin di bumina ancur teh diirik ku buta. Harita manena ngabenerkeun kana caritaan Sikulup teh. Nuikeun harita Sikulup keluarga masyarakat di pilarian di Kapendak jadi ngiring tumpak kareta buta teh nya bari. Mana jeung naik carita mangalu jeung ngadangkeun lah. Tetela aya benerna caritaan Sikulup teh. Sanajan harta banda ngabuburu ge teu matak mawa senang. Heuh lamun teu akur jeung tatangga. Komo ari nganggap goreng ka tatangga mah karasa ku aing ayeuna. Batulungan ukur nempokeun hayam jeung soang katut harta anu sajena teu bisa nulungan geuning. Duh hanyakal kakara harti ayeuna. Cik bisa mah harita bari neuteup kana lelemahan urut imahna teh. Jadi hatena oge beuki ngarakacak wargi. Ari sabab nyeri beurih nalangsa jeung tunggara harita karasa pait beheurna. Ari bahondo kacida kageteunana ngadenge bisa mah ngomong sorangan. Ret ngareret ka pamajikanana gap ngarang patarang bisa mah pok harita teh manehna nyarita. Sama ari maneh waras henteu ha. Jika nu ngalinur maneh kalakuan teh kadon ngomong sorangan juga nu siwah keuna etang mikiran imah da babari nu kitu mah ngajual barong jeung laukna ge cukup keur biaya nyeun imah mah ayeuna mending urang mikiran kitu tah nasib urang kumaha lamun naon bapak Sikulup ngamuk tah mangkaning aduh geus kanyahoan kagagahanana jeung kasaktianana tah eta anu kudu dipikiran mah. Cik baondok bari neuteup ka bisa mah atau buku bisa mah teh manika muncereng dengan disebut siwah mah pok ngajawab bari malotot. Abah ulah gagabah nyarita teh make nyebutkeun siwah sagala rupa kuring waras bah malah waras pisan matak nyarita sorangan ge sabab inget kana purwadaksina kuring inget kana hirup jeung kahirupan manusia nu salilana teh bisa hirup sesoranganan. Hirup teh perlu ku batur atuh hirup teh bisa sorangan. Hirup teh susah lamun jauh jeung tatangga. Lain jauh tempatna tapi jauh ieu teh pergaulanana bah. Tah lamun kuring nyarita perkara eta hartina kuring teh rawaras. Lain teu waras. Jawab bisa mah rada molotot. Ari baondok mani kageteun ngadenge jawaban pamajikanana teh. Terus pok baondok nyarita deui. Geus ulah katutluyan. Tenang nyarita jeung abah mah. Apan kieu ieu kieu oge teh salaki maneh abah teh. Geus da kaharti ku abah ge. Maneh teh inget kana caritaan Sikulup jiga mah anu kungsi ngadebat kana kalakuan urang duaan. Tapi geus wae lah ulah dipikiran deui. Sabab kabeh geus kaliwat. Ayeuna mah mending urang mikiran nasib urang kumaha carana pikeun mapag hukuman si bapak ati bapak Sikulup sebab caritaan Pak RT geus moal salah deui. Mang Itok nu baheula kungsi ngagagalkeun rencana urang. Ayeuna tangtu bakal ngamuk peda anakna disebakeun ka siluman ku urang. Kumaha ceuk pamikir maneh samah? Cik bantuan mikir atuh. Sabab ieu teh kasusah sarea, susah abah, nya susah maneh deui. Lah na make kudu dipikiran deui. Apaan geus bogu hukumanana ge geus tumiba ka urang. Piraku ku abah teu kaharti. Dikamanakeun atuh akal abah teh. Cik pikiran ku abah nu leuwih lemes. Jawab bisa mah kalau madik nanya ke salakina,
Atuh Mbak Ondok beuki kageteun pok nyari tadi rada mencereng. Ih kumari maneh itu sama. Nah make wani nyarita kitu. Nah naon buktina hukuman tumiba ka urang teh naon coba. Dengar ti Abah mah. Sapabelit di pikiran maneh. Tuh da tetela belet Abah mah iya Abah. Pangna imah urang bisa hancur teh ku ayana Abah gagabah. Geus wani-wani nyebakeun anakna hiji jago. Nu akhirna teu kudu ngadaguan jaga. Ayeuna keneh geus karasa akibatna. Mana kieu ge kajadianana peda urang geus kumawani nyebakeun anak Mang Itok tah. Tah kitu sababna mah jadi nu tumiba ka urang ayeuna minangka hukumanana pikeun urang eta teh. Rek mikiran naon deui? Cek bisa mah bari pepeta. Atuleung Mbah Ondok ngahuleng. Nya sanggis kapikir tetela caritaan bisa mah teh aya benerna wargi. Tapi Mbah Ondok can ngarasa ti isatena pok karita nyarita deui. Bener sama bener. Gua bage ka ardi ayeuna mah. Tapi cek pamikir Abah mah moal cukup ku sakitu tah hukumanana. Isuk jaga ning geto tah tangtu bakal aya di nu sejena. Abah teh moal waka bisa ti berak sare. Datang tu bakal aya deui. Kudu kumaha atuh urang ayeuna ieu. Wah Abah mah kawas lainna laki wae. Borangan teh kabina-bina. Apan Mang Itok nage geus maot lain. Geuning cek Abah basa kakara datang kungsi nyarita nyen si Kuluk teh bapana geus maot. Na make kudu sieun ku nu geus maot jeung di hukumanana ge geus tumiba ka urang. Rek mikiran naon deui atuh urang teh. Ih bodoh maneh mah. Anu geus maot bakal leuwih galak sia. Sebab sukmana bakal leuwih awas kana kayaan di dunya. Anu tangtuna oge ieu bakal leuwih ngarusak ka urang. Komo ieu mah sukma hiji jago. Cek Mbah Ondok keukeuh ngarasa sieun manehna ku Mang Itok teman ge. Pikiranana geus bener-bener soak jeung sieun ku Mang Itok. Sabab ku manehna oge geus kabandungan kumaha kagagahan Mang Itok. Ari bisa mah rada ngahuleng ngadenge caritaan Mbah Ondok itu. Jep sadungjungan mah jarem teh. Bisa mah jeung Mbah Ondok ngaharuleng deui kasusah jeung kabingung teu beak-beak. Tapi sanggeu sadalila bok bisa mah harita nyarita deui. Ayeuna mah kieu we atuh Abah. Kulantaran sagala rupana geus tumiba ka urangnya. Jadi kapaksa we urang teh kudu narima kana naon-naon anu bakal kajadian tah. Dabongan urangna anu gagabah teu taliti dina ngajalankeun pagawean nu akhirna mawa cilaka kana kahirupan urang sorangan. Adi cemapi pamikir kuring mah ayeuna mah urang mikiran heula tempat niuhan. Da moal hade ari rek kawas galandangan mah urang teh. Apan kasebutna ge jalma beunghar urang mah. Sok pikiran Abah, rek di mana urang cicing. Cik bisa mah bari neuteup ka Mbah Ondok, atuh pok Mbah Ondok ngajawab. Bener sama euy. Bener pisan eta. Eta pikiran teh. Ongko teu hade lamun urang parerea omong merebutkeun paisan kosong. Ari cek pamikir Abah mah yeuna mah kieu we lah, yu atuh. Urang arindit ka saung sawah. Didinya urang bebetah lah. Hitung-hitung nungguan sawah jeung kebon. Jadi kapaksa urang teh bakal disebut Aki Pangebon jeung Nini Pangebon. Tapi keun wae lah da moalila. Isuk pageto ge Abah rek liar ka lembur sejem. Rek nawarkeun balung jeung laukna. Suganana aya nu rek meuli atawa naon lah anu sakira jadi duit. Ku Abah rek jual. Duitna urang pake ngabiayaan nyieun imah deui. Kitu rencana Abah mah. Kumaha maneh satuju tah sama. Kitu cenah cek Mbah Ondok bangun dari pisan. Ari pikeun kuring mah nolak Abah. Hayu rek kitu rek ieu ge asal sakira mata kaharti ku akal. Pe kumaha Abah dina perkara ieu mah kuring mah rek nuturkeun we ka Abah. Syukuratna mah katarima kesatiaan maneh teh ku Abah. Yu atuh ulah-ulah di dieu era ku batur. Urang ngajugjug ke saung sawah heuna malah. Ongko meungpeung can panas pisan ieu teh. Cik Mbah Ondok harita bari jeung nangtung terus dituturkeun ku bisa mah. Atuh geus kitu mah beral bae duanana arindit rek ngajugjug ka saung sawah. Lalimpangna bangun lungse. Maklum keur susah sanajan nu beunghar ge tetep we karasa ripuhna. Wargi cag urang tunda heula ayeuna kaayaan Mbah Ondok jeung pamajikanana.
Sesuganan we kaharep bisa kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun heula si Kulup anu keur ngabulesat kabur dibawa ku kareta siluman. Dua kuda anu narik eta kareta. Lalumpatna tarik pisan gancangna dengan kilat tubuhan kuda siluman. Sorana muguh ngaguruh pacampur jeung ngagerungna sora angin. Anjing nu babaung sing cengungung mata keung tatangkala nu kaliwatan manis seah ngaguruh jiga katebak ku angin puyuh anu lilimbungan. Lamun parang ngaliwatan lembur sasatoan nu keur hare es teh ngadadak harudang. Terus reang disaradak matak gandeng. Ayam sing gerapak bari disaradak dina paranje. Munding jeung sapi atawa domba sing gurubug di kandangna. Kuda dogdag nyepakan gedogan. Sorana durdar mata kadiwang, perbawana mata keung jeung mata sieun oge mata ketir. Kaayaan lembur ngadadak harita jadi geuman. Orok sing koceak, careudik teu bepuguh, indungna nu ngupah ngapeh ngadadak sing poriding bulu punduk. Ari si Kulup nu harita aya dina kareta manehna tetep nyekel kadali pageuh pisan. Jadi sanajan dibawa lumpat anu kasidakan gancang nage, si Kulup tetep tagen dina kareta, bawanin beuki rongkah bae. Tendeng ludeng teu boga kasieun. Atuh bulesat hiu kareta teh lumpat tarik pisan saluhureun tatangkalan. Sorana oge seah maningga guru. Seor suradang dauna nu katebak ku angin mani rame sasatuan reang di sarada. Dalila wargi seah kareta maju tarik pisan di luhureun leuweung ganggong si magonggong. Si Kulup teh geus teu apaleun kana kaayaan di eta tempat. Lantaran harita teh geus jauh ninggalkeun lembur. Nya heuleut sawatara waktu gurang kareta turun terus maju di hiji tegalan nu kacidalegana. Taneuh ngalebu anu kadupak mani rabeng laluhur. Mulek lir haseup anu kacida kandelna. Tegalan anu diliwatan bikelila kalaka beuki ngalegaan. Daya tangkal ka hiji-hiji acan. Sabubuana teh ngan taneuh jeung taneuh bae. Dina kaayaan kitu atuh gerung di dijo mantara aya nu ngaguruh. Ret si Kulup kaluhur gebeg manehna ngarenjang sabab dijo mantara aya dua cahaya nu hudag ka manehna horeng eta teh sakunca jeung sakunci. Duanana geus hasil hudag si Kulup anu ngapung ngawang-ngawang ngawatak ajian waringin sungsang warisan leluhur bangsa siluman buta teh. Sakilat siot dua cahaya turun harita megatan kareta nu ditumpakan ku si Kulup. Reng kareta teh wargi ngadadak eureun kudana oge sing alajret. Jiga anu reuwas atuh si Kulup mani ngarenjang ret ka hareup sarta breh harita katempo jelas pisan. Haripeunana geus ngabadega dua makhluk nu aneh. Dedeganana jiga manusia tapi aya tandukan. Matana bolotot mata kila. Si hungarang geteng letah nangalel. Celina rembing jiga celi kanenci ngan leuwih rubak. Papakeana sakapat di luhur nepi ka handap. Sapatuna sareukeut manis sing gurilap jeung siga hurung deui. Tapi sok sanajan lupana beda jeung nu tadi, manehna teh tetep wae sakunca jeung sakunci daya wargi. Nyabubuhan bangsa siluman teh cenah bisa saling jinis mindah rupa. Tak bisa mancala putra mancara putri. Hayang jika naon ge cenah moal burung bisa. Nampu anu kitu si Kulup harita mani colohok. Panonna oge teu ngiceup-ngiceup mencerong bae ka sakunca jeung sakunci anu harita teh keur nyarkelan kuda hiji sewang. Atuh kuda teh teu bisaeun usik. Jadi boro-boro bisa lumpat. Telila harita cakakak sakunca seuri sorana oge matak geung jeung geuman. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya dina channel @Manggina Marah. Kawargi sadaya beuy Sri Pameget nu andam sepuhna di mana bae ayeuna wilujeng ngadaungkeun bae tang-tang landung pangobarahmana nya wargi digendunkeun ka sadayana nya anu jeung ngadaungkeun. Oge ulah wargi subscribe-na nya atuh bunyi lonceng like and share-na nyungkeun pang mencetkeun gitu. Atur nuhun wargi. Ulah seueuring anu kabiatur mangga urang lajingkeun dewe nya eta mah carios si Kulup bagian anu ka-58. Wilujeng ngadangkeun duikeun kareng sena. Manusia.
Ayo rek kabur ka mana sia? Sanajan kabur ka tungtung langit, terus bumi atau ngapak mega ku aing mal burung kasusul. Ayo jawab sia manusia. Cik Sakunca bari calawak nembongkeun si Hung anu ranggeteng. Atuh si Kulup rada ngulingis, bener rada muringis, terus ngusap banget heula harita wargi. Pok ngajawab da caritaan si Sakunca. Setan, aing moal sieun sanajan dihalangan ku sia oge. Aing masih kene bisa kabur sia teh, sanajan kuda dicarakelan ku sia. Tapi memeh aing indit, aing rek nanya heula ka sia. Saha ngaran sia? Cik si Kulup bari nulak cangkeng dina kareta. Kadali kuda mah geus dilesotkeun, sabab geus teu aya gunana. Ari Sakunca cakakak seridi pok ngajawab. Manusia bangkawara, lamun sia can wawuh jeung can nyaho kana ngaran aing. Da ieu pisan anu disebut Sakunca jeung Sakunci. Aing duaan utusan Kangjeng Prabu Gusti Prabu anu ngageugeuh di nagara Siluban Buta. Nyaing pisan anu purah nyokotan manusia, malah sia gerek dibawa ku aing. Nusa terusna rek dipake ngayuman hateup karaton anu bocor. Ngarti sia. Leung si Kulup ngahuleung. Manehna ngadadak inget deui harita kana caritaan bapana. Dina jero hatina si Kulup sabaraha kali nyebut Sakunca jeung Sakunci. Malah tungtung nama pok si Kulup nyebut dua siluman eta teh. Sakunca jeung Sakunci jadi sia teh utusan si Lokawisesa meureunnya. Ceuk si Kulup bari molotot kana duaan. Bener-bener pisan manusia. Tapi sia ulah gagabah nyarita. Make jeung wani nyebut si karatu aing sia. Sing sopan sia. Waing mah dihormat di dama-dama deuleu ratu aing teh. Nari ku sia dihina ha. Wah, paduli teuing naha. Ratu sotes ceuk sia dan ceuk aing mah musuh. Naon cenah nyebut si Lokawisesa. Si Kulup harita beuki wani. Jempe sia manusia. Ratu aing lain dihormat ku aing wungkul. Tapi bangsa manusia ge sok nyembah ka bangsa aing. Omo ka ratu aing mah. Mani sok sing jarungkan nyembahna oge. Na ari sia cucunga ha. Manusia nu sok nyembah siluman mah yeuh. Ngancang kang nabungkul manusia sote. Da jiwana mah sarua jeung sia. Pada siluman nu jahat. Aing teh sudi kudu nyembah ka ratu sia. Aduh ngahina sia. Saha ngaran sia? Hayang dikerekep sia ku aing. Awas sia. Sakali ngahina ka ratu aing disoekeun pabiwir teh tah. Ayo ngilu ka negara aing sia. Cik Sakunca bari gajang luncat kana kareta. Kitu di Sakunci mandingan sajoretan luncat kana kareta. Tapi barang kula dikenyed, si Kulup likat luncat keluar tina kareta. Atuh bulos sur kareta kabur, ari si Kulup dibebeut kana taneuh. Salamet teu kabawa. Korejat si Kulup udang. Terus luak rieuk nempo kaayaan di eta tempat. Tetela satungtung deuleu teh ngan taneuh jeung taneuh bae. Jadi tegalan anu kacida legana wargi. Pok si Kulup ngomong sorangan bari ngeprukan taneuh dina pipina. Bo cilaka ieu. Ari ieu aya di mana ieu teh? Aya tegalan mana ieu teh lega-lega teuing. Moal nu disebut alam mahsyar mah kitu. Kawas ceuk caritaan Mang Lebe. Ah, piraku da aing mah henteu rumasa geus pae. Jeung di piraku di alam mahsyar aya si Sakunca jeung Sakunci. Aduh, anyakal pisan ieu. Padahal mun diajak ngobrol heunan leuwih si Sakunci teh tah atawa si Sakunca. Ngana bisa minta keterangan ngeunaan si Raja Buaya Putih. Nutang tunage manehna teh wawuheun tah jeung nyahungun kana kalemahanana. Bener hanyakal pisan. Tapi mudah-mudahan bisa papanggih deui lah. Ceuk si Kulup bari lumpur rampak kana saku bajuna neangan pe sebelah ti teh bisi leungit. Barang geus yakin aya koloyong si Kulup limpang lalaunan nuturkeun indung suku. Teuing kakaler teuing ka kidul da teu nyaho. Malah kaayaan anu remeng-remeng teu pati caang. Teu aya bintang, teu aya bulan, teu aya angin jeung teu aya nu disada. Nu kadenge teh ku si Kulup ngan renghapna napas sorangan bae. Bekelila harita beuki jauh wargi si Kulup teh. Malah
Lempang nalalamunan neangan tungtungna eta tegalan sisuganan aya tungtungna. Sabot hanita keur kitu wargi. Hiuk di haripeunana aya angin nu ngagelebug tarik pisan. Sorana ngaguruh mata keung. Red si kulup kahareup breh ti kajauhan aya taneuh ngebul anu ngagulung luh kalukul. Mani mulak jiga katiup ku angin peuyeut. Telila harita trojol tina gulungan haseup. Aya nu kaluar oreng kareta sakunca jeung sakunci balik deui harita wargi. Lantaran kaburu kanyahoan yen si kulup teu aya dina kareta. Nah begitu si kulup mani bungaheun nyeser di sorangan pok ngomong bari leumpang di gancangan. Ya, si leunca jeung si kunci teu datang deui euy. Aduh, kabeneran ye. Keur capek-capek teh leumpang aya delman. Megat beus kota moal aya meureun di dieu mah ye. Wah, dasar keur untung aing mah ye. Sok buru-buru ka dieu kunca kunci. Diolos ya ku aing. Ceuk si kulup bari molohok kana kareta anu beuki lila beuki deukeut. Nya tungtungna merg kareta teh eureun harita. Nya gigireun si kulup. Hauk sakunca nyarekan manilak-lak dasar. Manusia bangkawara kasebulan kula ngajar. Nyiksa ka aing sia. Nyapaikeun pisan mangkeluk teh. Ayo naik deui sia manusia. Lamun teu daek dikarakeb sia ku aing. Cik sakunca bari jero turun tina kareta. Geleyeung maju ngadeuketan ka si kulup. Barang geus nepi renggarandeg hareupeun si kulup. Ari sakunci mah cicing bae dina kareta bari nyekelan ka dali kuda bisi dibawa kamur deui ku si kulup. Nah, ngadenge anu nyarita cakakak si kulup seuri pok ngajawab. Ulah ngamek ka tukang euy lah. Da uing lain rek nyiksa ka akang, tapi sieun dibawa kana kareta. Dabongan mani ngebut lamun maju nalalaun mah daek uing oge nalaun-nalaunan. Tapi kunaon Kang Leunca mah make ngamek ka uing. Ulah kitu Kang ulah pamali eta teh. Ceuk si kulup bari seuri atuh sakunca mani ngauleng sebab si kulup ngadadak jadi bager. Ila-ila nyeseuri pok nyarita. Atuh moal sidang ngebut karetana. Asal maneh kudu daek ngilu jeung kula. Da kula ge moal di kukumah. Sakada rek distorkeun ka Kangjeng Raja. Tapi maneh ulah sakali-kali deui nyebut leunca ka kula nya. Sabab ngaran kula mah sakunca lain leunca. Kunae sakitu mah tuh mah da sakunca jeung leunca mah teu pati jauh atuh. Tapi gieu geranya meme indit urang ngobrol heula ye jeung uing. Sok dieu kula tuh Kang Leunca lah. Da uing mah moal burung daek kitu ka teh ka nagara anjeun. Kang Leunca asal jawab heula lah. Pokona mah pertanyaan ti uing ye. Kumaha satujun teu? Ceuk si kulup bari neuteup ka sakunca. Jadi nyaritana teh tetep leuleui. Teu naon? Matak pikarsapeun. Atuh sakunca jadi leuleus hatena pok ngajawab harita. Heug teu naon kitu ge. Ayu ayeuna urang ngobrol heula. Tapi diukna ulah dina taneuh. Urang dina kareta we. Ngarah bersih nya. Amung dina kareta mah teu kaci atuh. Sok di dieu we lah. Malah mah dulur Kang Kunca ge sina turun deui. Urang ngobrol ngariung tiluan ngarah rame. Sing percaya ka uing. Ulah cangcaya. Heug atuh. Hara resek manusia teh nya. Dari negara kula mah teu aya nu kalakuanana jiga maneh atuh. Lamun nyarita sok saperluna bae. Terloba tingkah kawas manusia. Aduh manusia mah loba tingkahna, loba kahayangna, loba pamentana deh. Loba usulna tapi teu naon. Asal nurut ka kula sok atuh urang dariuk dina taneuh. Cik sakunca harita bari gek diuk dina taneuh atuh si kulup teh harita mani bungaheun. Gek nurutan manehna diuk pok nyarita deui. Ulah kaget kunca manusia mah bisa nate sok loba tingkah hayang teh lantaran hirupna teu lila. Jadi samemeh mau teh sok hayang sagala kaalaman, sagala hayang boga, sagala hayang kacumponan, nu matak sok loba pamenta, malah sok loba anu salah jalan.
kulantaran menta ka manusia deui mah tara aya nu mere tungtuna sok loba anu menta ka bangsa siluman. Tak kitu sababna mah anu matak teu kudu kaget. Ceuk si Kuluk bari neuteup ka Sakunca. Meureun kitu nya. Baingan atuh sok ngalut bae ka nagara kula terus nyarembah ka raja kula. Pamentana teh ampir sarua. Harayang diberi emas nu loba, duit nu loba, harta banda nu loba, padahal ku raja kula dijangjian. Ya, harta mana dibere asal kudu daek cicing di negara kami. Rek dijieun hateup, rek dijieun pager, rek dijieun tatapakan. Daraek bae manusia mah. Tetela barodo geuning. Ya, ulah ngahina Kang Leunca. Nya oge loba anu kitu da entuk kabeh atuh. Geuning uing manteu. Ceuk si Kuluk rada kasigeung hatena tapi tetep nyarita nama leuleuy bae harita. Ya heueuh henteu kabeh. Tapi loba anu kituna geura engke kumaneh bakal kasaksian. Sabaraha manusia anu geus aya di nagara kaula kumaneh bakal kaharti engke. Geus heula ulah nyaritakeun kitu. Sok geura caritakeun pertanyaan maneh tadi. Sabab maneh kudu buru-buru disetorkeun ka raja kula. Sok geura nyarita Kuluk. Ceuk Sakunca bari molotot ka si Kuluk, bugu bae harita sareretan mah jiga nu ngambek. Sabab bolotot bae padahal memang kitu kaayaanana da mata Sakunca mah salilana bolotot. Ari si Kuluk pok harita ngajawab. Keh heula atuh larus teuing. Sok adi Kang Leunca sina buru-buru heula atuh sina turun. Ngaresep ngobrolna di tiluan mah lah. Ceuk si Kuluk bari nunjuk ka sakunci anu masih keneh dina kareta. Atuh gancang ku Sakunca harita teh dititah turun. Delila oge sakunci geus turun terus ngariung jeung si Kuluk. Ari Sakunca pok nyarita deui ka si Kuluk. Sok geura ngomong ayeuna. Ya di kula geus turun dina kareta. Ulah lomba deui syaratna bisi kula ambek daek maneh diambek ku kula. Pikeun euy ngamasieun ku diambek. Komo deui waktosna wargi sadayana henteu nya kapan. Lebina dipungkas dicekapunduikeun ka dieu we heula dongeng Sunda dina judul Si Kuluk karangan Kiliksa bagian anu ka-58 wargi. Ieu dongeng Sunda sakumaha biasa didugikeun ku YouTube-nya dina channel @Manggina Marah. Pamugi wae ka wargi sadaya bawa istri pameget nu mikaresep kana ieu dongeng Sunda nu biasa ngadangkeun tiasa kahibur manah kalian kamingahan. Insyaallah wargi atuh cariyos Si Kuluk bagian anu ka-60 enjing na waktos anu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Atur nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.